Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Mang Dede Rajet anu biasa mancet tugas dina acara dongeng ieu. Aduh, pamirsa, good morning, good night cenah toporte mi pamirsa sadayana gitu. Terus lami cenah ye dikantunkeun heula dongeng kitunggal teh mohonnya. Mohon biasalah gitu aya peryogi heula gitu Agustusan kamari teh mohon atuh pamirsanya. Hayu atuh pamirsa urang lanjutkeun deui dongeng anu judulna kitunggal teh. Janten dongeng kitunggal teh nya sikian sakieu teh keur dipegat ku si pongeknya mohonnya tos dugikeun ka palidinya nya. Mun atuh pamirsa urang lajengkeun deui aya peribahasa ye cenanya setinggi-tingginya burung bangau terbang akhirnya hinggap juga di pohon kelapa. Jadi peribahasa nate seperti gitunya. Mohon cenah pamirsa di walerna mah dina komen-komenna dongeng Dede Sutisna we cenah gitu tah. Peribahasana sareng diantos gitu subscribe-na gitu ka pamirsa sadayana. Mun atuh pamirsa urang lajengkeun deui dongeng anu kamari kakantun teh. Dina judulna Kitunggal di Kampung Cibatung. Brung Sikian sakieu manehanana anu terus-terusan nying hareupan eta si pongek. Tapi si pongek oge manehanana bener-bener ati-ati sabab nying hareupan ieu budak elmuna lain elmu anu biasa-biasa. Katingali dina dua jurus leungeunna eta sikian sakil memang miboga ilmu anu unggul. Matak dina nakisna eta gerakan sikian sakil manehna rancingeus. Bari jeung manehna sajilirkeun eta kuda-kudana ka belah kenca. Atuh sikian sakil oge ngeplos dina teungeulanana. Si Kobay dina waktu harita manehanana oge rada olohok sabab nying hareupan eta budak manehanana kakarapangi. Bari jeung katingali manehna gogodeg sabab eta sikian sakil anu jurus-jurusna memang encan dipiboga kuno lain. Matak bener oge eta si Kobay pun kitu oge eta si Sabilillah jeung si Sakang Saipullah manehanana ngagerakeun elmuna atawa ngagerakeun leungeunna jeung sukuna
dina waktu harita oge. Ku ngeposna eta dengelan eta sikian sakil manehanana bari jeung luncat deui ka belakang tuhu bari jeung ngapapadkeun eta leungeunna. Tapi lamun ku dipikir-pikir mah cenah tecek sia Kang Saipullah nah make jeung kudu ku alat senjata atawa ku gopang anu panjang piraning oge cenah ieu budak ngan syukur sorangan. Kitu dina pamikiran eta Kang Saipullah. Bari jeung manehanana necehkeun eta sukuna, tapi eta sekian sakil manehanana langsung rikat ngapung ka luhur bari jeung manehanana kagerakeun deui dua sukuna atuh plos eta jejekan sekian sakil ngeplos sabab eta sia Kang Saipullah manehanana kagilir sukuna ka belah kenca atuh geus kitu mah eta si Ponge oge manehna ngudag ka eta sekian sakil bari jeung katingali nyuruwuk dina luhur eta tetangkalan. Bener euy. Oh ya budak teh aing kakarapangi jeung budak kawas kieu ya. Elmuna lain bantrak-bantrakeun ya. Nah jelema ti mana ieu teh nya? Aing kakaraheun ningali kitu. Da di lemur ieu mah eueuh jelema kawas kieu. Kitu eta cek Kang Saipullah. Atunya si Kobay oge ngajawab dina waktu bari jeung manehanana rancingeus dek nuturkeun kaluhur ngablesat ka eta si Ponge. Pokona mah euy ayeuna mah tong loba omong sok. Sabab jelema ieu bisi loba baladna ken ka dieu buah-buah anu kamari teh disebutkeun anu jelema anu kamari teh beuting. Anu baturna teh euy. Geus kitu mah atuh manehanana bari jeung ngalayang deui eta ka luhur. Si Kobay nuturkeun ka eta si Ponge. Bari jeung geus kitu eta dina di antara dua leungeun jeung sukuna manehanana nakis kana jejekan eta sikian sakil atau sikian sakil oge tah dina waktu harita kurang cingeus nah sabab manehanana ningali eta musuh anu sakitu lobana. Atuh sikian sakil oge sabab manehanana naon anu geus diboga ku manehanana nyata di karuhuna Eyang Haji Muhammad Darajat. Sikian sakil manehanana gegilir sabab jeung hareupan jelema ieu anu sakitu lobana oge manehanana geus dipiboga ilmu-ilmu anu lainna. Atuh geus kitu mah eta si Ponge manehanana bari jeung metakeun deui dua jurusna. Sugan kudu ieu sia aceh goblok cenah kawas siapa. Kitu eta cek si Ponge. Sabab manehanana beureun ningali eta budak anu ngan sakursa tepat. Hei, tolong bateng nonton nyebutkeun eta sia sok lawanan aing. Lawan aing geus bener-bener sia eta kitunggal tatangkat ieu bakal bisa sak sia maneh teh. Anjing sia tukar ada kitukal tesok sing kaharepan jeung aing urang anu cacat teh sia kurang ajar. Kitu eta cek si Ponge jawabanana. Ku ngalayangna eta sikian sakil jeung eta si Ponge dina antara-antara luhur eta tangkal kai. Bari jeung eta sikian sakil manehanana neungeulkeun eta leungeunna. Keuna pisan kana palipisana eta si Ponge atuh eta si Ponge manehna sagorowok bari jeung katingali manehanana anu ngajengkang ka tukang.
lamun sigana tah eueuh tatangkalan anu ngahalangan atawa anu nahan ka manehanana sigana eta si Pongek geus kudu ngagubrak ka handap. Bari jeung kitu eta si Pongek manehanana ngarawel kana eta dahan manehanana kadenge susumar. Atuh sikian sakil oge tadina waktu hari tarajing geus teuing sabab ningali eta si Kobay anu katingalina mesat eta gobangna. Sugan teh eta non teh budak teh elmona teh sugan teh teh sabaraha tapi geuningan katingalina eta si Pongek oge hampir kawalahan. Kitu eta cek si Kang Saipullah bari jeung manehna tatangahan ningali kaluhur. Katingalina eta si Kobay manehanana ngaluarkeun eta pedangna. Sugan sia mah kudu ku aing ku ieu. Kitu eta cek si Kobay. Atuh sikian sakil manehanana terus bari jeung unur-unuran ka tukang. Katingali manehna metakeun 2 jurus atawa 2 leungeunna. Katingalina teh jurus pamonyet beureunan. Manehna langsung ngagurawil kana sela-sela eta dahan. Si Pongek katingalina manehanana bari jeung rada muringis sabab katingali manehanana nyepengan palipis. Dua leungeunna ngusapan eta palipis sanana bari jeung manehanana gogodeg ningali eta sekian sakil anu sakitu rancingeusna. Dua pedang diadu-adu ku eta si Kobay bari jeung manehanana nyuruwuk nyabetkeun eta pedangna. Atuh sikian sakil oge ta manehanana bari jeung ngagurawil bajing katingalina teh plos atuh eta 2 gopang teh ngeplos. Si Kobay panehanana bari jeung nyabetkeun deui eta pedangna apa-apa ka eta sekian sakil. Atuh sekian sakil ge dina jurus pamonyetna eta manehanana sabab berada gilir ningali pedang anu dibuat babit bari jeung nghareup ka manehanana. Manehana inget ka nu jadi karuhuna Eyang Haji Muhammad Darajat. Tekung silila kadenge ngaguruhna sora angin. Si Saipullah jeung si Sabilillah pon kitu oge eta si Pongek kagebeg atawa ngarenjag sabab kadenge sora angin anu ngaguruh jeung sora anu handaruan. Bari jeung katingalina teh eta sekian sakil manehna gajeleng ka ditu gajeleng ka dieu nyingkahan panarajangna eta si Kobay. Si Kang Saipullah jeung si Kang Sabilillah tatangahan nyidik-nyidik atawa ngadengekeun sora anu handaruan eta. Bari jeung kadenge beuki ka dieu teh beuki tarik sora anu ngaguruh eta angin.
Anjing. Eta suara alah. Anjing angin sakya gede. Ieu da eta aya naon euy. Ada hati-hati si eta omay. Eta nanti angin gede kieu euy. Aing anjing ieu jabari nyeri kieu euy. Kitu eta si Pongek bari jeung katingali eta si Pongek manehna ngacileng katingalina teh turun ti eta tangkal kai. Pon kitu oge eta si Kopai tah manehanana bari jeung ngabubat babit julang cileung sabab katingali atawa kadenge eta tatangkalan oge sakitu hempakna ku angin. Atuh sikian sakieu mata dina waktu haritan teh heran deui sabab geus jelas eta Eyang Haji Muhammad Darajat datang nyamperkeun ka manehanana. Anu geus puguh maka tingali tah eta si Sabilillah jeung si Sakang Saipullah oge manehanana bari jeung katingali nyepengan sirah da meureun sok sieun katinggang ku eta dahan tangkal kai. Gelo euy, ieu teh aya naon ya angin sakieu gedena yeuh. Aduh, buah-buah anjing kitu aing bakal cilaka yeuh. Aduh bener oge saksi ta budak teh. Na urang mana teh jelema teh? Urang ajar pisan dek ngacaukeun dieu patempatannya. Kitu. Eta cek si Sakang Saipullah bari jeung katingali tah manehanana terus-terusan nyumput di antara sela-sela dua tatangkalan. Dibarengan ku suara angin anu ngagelebuk tekuk silila katingali aya kolepat-kolepat nyata mau bodas. Atuh si Akang Saipullah jeung si Akang Sabilillah dina waktu harita langsung lumpat ngablesat. Bari jeung eta si mau bodas manehna ngagajleung ka hareupeunana. Atuh meureun jurus malumpit teh sigana mata asup malumpit teh meureun anu kudu piboga ku eta si Sakang Saipullah manehna langsung lumpat sabab ningali eta ki mau bodas anu sakitu gedena. Tah, aduh, hatur nuhun pisan eta kaluhun. Eta api hampir bete katetelat tante. Konon teh kuningalina teh eta jalma-jalma anu malawa gobang. Untung eta kaluhun gancang datang eta ka abdi. Atuh halah manehanana langsung lalumpatan eta ningali kaluhun atuh. Aceh. Halah kemana tas si Allah hayunya. Alayu. Non teh ayu teh langwe alayu. Non pisan eta kaluhunna teh abdi teh ditolongan. Halah,
Alah ayo teh ka mana nya ta? Alah ayo ente kunanaon alah ayo. Nanti kita saita nanti aya nolongan eta abdi nanti tadi ayo aya nama ulang we tos lalumpatan da eta jalmi nu tatina oge nu ngudag-ngudag ka ulang teh. Aduh, mohon eta yang rahayu nanti abdi mending keung kieu sieun kitu nanti eta jalma-jalma teh sakitu gararangna eta teh nyata nu biasa sok ngarampogan di dieu eta teh yang rahayu nyala ya nama tong sieun tong naon kitu ayo we ayeuna mah ulang-ulang nanti sabab nanti geus salumpatan geus salieun tadi aya yang Haji Muhammad Al-Ajat itu nanti anu salangin jeung si Mang Bodas teh nu nolongan ka api kalon api eta teh alhayu mohon aduh eta moal naon eta teh jangan rahayu nya moal eta nanti alhayu moal eta teh moal naon ka jalmi nu balagel mah. Alayu itu katinggalna aya jalmi alayu anu ngajongking di ditu ulang sampelkeun nya teh ulang tinggal mana eta yan itu katinggalna mah manehna teh ngajongkeng. Alah nyaan geuningan eta jalmi eta mang kunaon mang ai mang kunaon mang ai mang kunaon ngajongkeng di dia mang ai eta mang teh kunaon mang ngajongkeng di dia mang eta teu damang mang teh mang eta alayu pangyanakeun teh mun aya mah pangyanakeun cai alayu ulang eta ulang simbeuh nanteh manehna teh katinggalna mah kapaehan alayu. Mohon atuh ieu yan cai teh ieu tos meunah nya sok eta naon teh keplet-keplet kana beungeutna supaya manehna eta sadar. Tuh keningan eta geus rada ngolisik. Ai mang teh kunaon si mang naon teh ati sieun naon teh ngagolel di dieu. Alah, aduh, ya teh, jang, eta, kian, jang rahayu, mang teh tukang dongeng, ya teh, nanti, biar teh soak itu, ninggal eta nanti, ninggal angin sareng eta anu ngajorelat nanti, sepertos mau bodas. Alah, nanti mang teh jadi tukang dongeng, atuh mang teh ngadongengkeunana teh lain nanti sing jauh atawa di ditu di bumi ngadongengkeunana kalah kang ngilu ka dieu kaleuweung sieun atuh mang. Aduh, ai mang teh kunaon kapaehan mang. Nya mang teh aduh, nyata alah mang teh keur ngadongengkeun eta pan ujang.
keur ngadongengkeun Ujang gitu bieu teh ningali Ujang keur ngadu jajaten teh keur kalurut teh kumang teh keur didongengkeun gitu. Nanti mang jadi kalaka soak gitu ningali eta angin jeung anu ngajorelat bodas. Tong sieun-sieun eta teh mang naon teh eta teh naon teh lah kaluhun abdi kitu nu nulungan ayeuna mah tos teu aya mang. Hayu atuh mang ulang euy ayeuna mah. Nanti kalunya teuing eta mang mata ke ulang ngilu mang aya kanu tempat kieu teh sieun. Aduh. Pamirsa sadayana. Astagfirullahaladzim yo. Aduh untung we yo mang ditulungan eta. Asep bager nuhun pisan yo mang. Ieu teh nyata ngajong kita soak mang teh. Mohon atuh mang ayeuna mah urang uwih we atuh ka ditu man eta ngadongengkeunana tong di dieu. Mohon atuh eta manjang. Aduh pamirsa sadayana hapunten pisan ye. Mang Dede Rajet ya nuju ngadongengkeun Sikian Sakil keur ngadu jajaten gitu biar teh jeung si Saipul jeung si Ponge gitu ningali eta tetangkalan anu hempak jeung katingali sigana mah maung bodas sakitu gedena gitu nyampurkeun gitu mang eta tukang dongeng ye Mang Dede soak ye. Pamirsa sadayana hapunten pisan ye tukang dongengna ye nemeh teh ka paehan gitu. Mun atuh cenah pamirsa sadayana bari jeung ngalalurkeun daya kasieun ye mang dek ngilu ayeuna mah ka Sikian Sakil jeung ka Ujang Rahayu. Aduh pamirsa sadayana hapunten pisan ye ka sadayana anu ngiri karojong kana acara dongeng ye Mang Dede Rajet ya bari jeung ngalareukeun heula kareuwas gitu ku tadi ningali eta angin anu sakitu gedena jeung katingali karuhun Sikian Sakil cenah tadi teh. Mun atuh pamirsa urang ngelajengkeun deui dongeng anu nembe kakantun teh atawa nembe ditinggalkeun teh. Atuh geus kitu mah eta Sikian Sakil pun kitu age eta Ujang Rahayu manehanana init ti eta kebonna. Bari jeung katingali eta si Ujang Rahayu manehanana neklak nanggung eta sunung. Si Ujang Rahayu di perjalanan terus nanyakeun anu geus tadi kajadian. Yen ti mimiti ningali manehanana anu ngalawanan eta jalma anu sakitu lobana ku jurus-jurusna jeung gerakan-gerakanana. Bahkan manehanana talete oge nanyakeun yen eta ki maung bodas teh saha. Nya Sikian Sakil oge tah manehanana ngajawab kana naon anu ditanyakeun ku eta si Ujang Rahayu. Ngajelaskeun deui oge manehanana yen miboga jurus-jurus
jeung ilmu-ilmu teh manehanana siga cek diri manehana ge anu katitisan. Matak dina waktu manehanana bari jeung ngagidig nanggung eta sundung si Ujang Rahayu gogodeg. Bahkan manehna sok inget kana naon anu geus kajadian dina waktu-waktu katukang. Yen anu jadi bapana jeung akina oge nying hareupan eta jalma gorombolan lain jalma anu atah-atah. Ganda geus puguh ning eta sikian sakieu jalma anu katitisan ku karuhuna Eyang Haji Muhammad Darajat dina nying hareupan eta si Pongek pun eta si Akang Saifullah jeung si Sabilillah manehna teu gilir. Bahkan dina waktu manehna kadeseh ku eta si Kobay katingali datangna eta karuhun. Bahkan manehna nage dina hatena sok boga rasa jeung kereteg. Yen cenah manehna nage hayang miboga ilmu bela diri. Hayang seperti eta sikian sakil. Ku panjangna carita jeung ku panjangna eta obrolan anu can anggeus di perjalanan si Ujang Rahayu geus kabur nepi ka imahna. Ninina anu langsung muru ka eta si Ujang Rahayu pon kitu oge ka eta sikian sakil. Si Ujang Rahayu encan wakane malan kana naon anu diomongkeun ku eta nu jadi ninina. Manehanana gura-giru ngecakeun eta sundung bari jeung manehanana haliweus-weus ngobrolkeun kanu jadi ninina. Yen cenah dina manehanana erek waktu balik dipegat ku eta jalma aya kana genepanana. Bahkan manehanana ngabejakeun ku ngadu jajatena eta sikian sakil jeung jalma anu disebutkeun cenah meureun eta teh gorombolan teh. Nini Karmini tepikeun ka poho. Kita nyebutkeun nita ka jero. Bahkan manehanana kalah ka terus nanyakeun di eta lawang panto. Bahkan tepikeun ka sikian sakil oke nanyakeun yen cenah eta kitunggal geus balik encan. Ku ngadengena ucapan eta sikian sakil Nini Karmini ngarenjag. Sabab manehanana sadar yen manehanana rada anu semu soak. Alah encan eta jangkean
sok atuh baru eta kajaro naon teh astagfirullahaladzim untung syukur maneh teh aya maneh teh kian lamun eueuh mah meuredan ting kumaha meureun teh Ujang Rahayu mohon eta nenen tong kodona teh tong kodo ayeuna mah tong kodo teh motan deui kitu nenen naon teh lah ayeuna mah tos we lah dan keke sakedap deui eta kitunggal bakal dongkap kitu eta cek sikian sakil bari jeung heueuh manehanana langsung sila di eta tepas. Aduh, pemirsa sadayana ya Mang Dede sanes kirang sono pemirsa sadayana mung waktosna yeuh. Aduh, ngetos kapan deui yeuh. Mang Dede ge betah keneh pemirsa kitu sadayana. Tapi nya aya saena oge kitu da geus bari jeung ngalalorkeun heula kasieun kitu. Soak nu tadi teh kitu. Mun atuh pemirsa sadayana can urang deden heula lalakonna eta sekian sakil. Mang Dede ngaturkeun nuhun pisan ka sadayana anu tos ngiring ngarojong dina acara dongeng ieu. Amit mundur, amit mungkur. Hatur nuhun pisan ka sadayana tong hilap cenah di walar cenah peribahasa nu tadi dina komen-komena. Hatur nuhun pisan ka sadayana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pernios.